Karun Sunda nu nyaurkeun kieu. Urang ulah siga kuda leupas tina gedogan. Da ieu papatah karun Sunda mereatikan ka urang sadayana yen hirup teh kudu apik, yen hirup teh kudu rapih, hirup teh kudu sae. Ulah siga kuda leupas tina gedogan, hartosna urang ulah sakama-kama, ulah sampai ka urang ngalajur hawa nafsu, ulah sampai ka leupas tina pangeling-eling, ulah leupas tina panggeuing. Sabab hirup nu kitu teh mantak cilaka, mantak ngarugikeun pribadi urang oge kanulian. Karuhun urang karuhun Sunda mereatikan ka cidasayana yen urang ulah hirup sakama-kama, yen urang teh kudu mikir akibat tina sagala lampah nu ku urang dipilampah. Jalma anu mikir akibat bakal salamet, jalma anu mikir untung jeung rugi bakal salamet. Jadi ulah sampai ka urang ngalajur hawa nafsu, hirup sakama-kama kumaha aing kumaha karep. Jadi kadang jalma nu kitu teh sok ngarugikeun diri pribadina, boh dina hartana, boh dina jabatanana, boh dina sagala rupina lamun hirupna siga kuda leupas tina gedogan, mantakna mantak cilaka. Cilaka di mana? Bisa cilaka dina perungna, bisa cilaka oge dina akhirna. Tah mudah-mudahan ieu mere manfaat ka urang sadayana.